Rutinitas lamun salaki gajihan. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Diawali ku muka gorden tapi lampu kalaka candi pareman Besti. Ya teh bapana jam genep geus indit soalnya kan kerja pagi. Sabenerna mah hayang nama sare deui nya, cuma da si Raidana geus hudang geuningan. Ah ya sudah we, kudu kumaha deui teh lanjut beberes. Terus ieu teh tinggalnya pabeletak baju teh jadi abi teh ngonten beauty Besti aya akuna hiji deui. Namun urut teh sok di mana we deh soalnya kan kaburu si Raidana teh hudang nih jadi rusuh gitulah. Eta teh samping urut si Raidan, urut ngai si Raidan dina motor ku bapak. Nah, mun eta baju abi nah bet aya didinya soalna kan abi teh mun ngonten teh sok ganti baju heula kan nya. Terus si baju teh kadang langsung dibuka wah gitu deh soalnya kadang dirangkep, kadang henteu gitu Besti. Lanjut, ieu teh geus rada beurang jadi si Raidan sare teh langsung abi teh meresan karpet ieu teh paburasak pisan Besti jeung baseuh karpetna oge jadi urang poekeun heula. Lanjut we sasapu tengah imah sebenarnya mah eta diepel cuman ku abi teh di video Besti lah si Raidan teh kabur hudang jadi repot jeung si Raidan pokona mah si Raidan teh ngome empelana. Tah ayeuna mah rutinitas mun bapana gajihan nya eta balanja kabor mah balanja naon? Balanja pampers nu paling utama nama Besti. Sesa namanya keperluan sapopoe we Besti tuh ieu teh loba reungitnya di rumah teh jadi ieu teh meuli nu henteu dibakar hayang teh nu dicolokeun cenah kitu. Lanjut ke pembayaran Besti, sakitu ulanya video ayeuna mah. Bye bye.